Indonesia negeri mafia. Mafia migas, taneuh anu keur dicaricingan ujug-ujug aya sertifikatan. Tah nu katilu, ieu mah wah geus ebel ieu mah. Mafia hukum, jaringan mafia narkoba. Aya deui cenah. Mafia judi online. Hah, geus nu lain-lain we nya. Aya mafia proyek oge. Har baru. Aya deui mafia impor. Aya mafia pilkada. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Tinggi di mana? Keindahan yang menjajah rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wagi mangaji di mana we ajana jadi bapak panjang usula bari sehat, kembali sana rahayu dunya da akhiratna. Mudah-mudahan dina sasi saugeus sadaya diakeun di paparing kaberkahan. Dina video ieu simkuring baris medar simkuring menak tulisan anu unina kieu. Indonesia negeri mafia. Luas simkuring oge. Eta teh nanya kitu kajadianana kita nya. Tapi satu acana omat di subscribe, lajangnya di komen sareng like supaya simkuring semangat dina ngadengel video-video na gitu tanya. Nya ieu mah urang hiburan jeung serikeun anu memang loba anu pikasirieun dina kahirupan kumbuh urang di alam dunia. Pikasirieun pokona mah nya hayu urang sasarengan. Ulah cemerut wae. Teu kenal-kenal simkuring papadon ka wargi Mang Ayi di mana we ayana. Wargi Mang Ayi kedah mibanda pola pikir anu kritis tur rasional, logika anu kuat, nalar anu bener ta eta saestuna mah supados kahirupan urang berbangsa sareng bernegara di Indonesia ieu janten duyu sareng ka hoyong urang sadayana. Janten badatun toyibatun warobun gofur teh kahontal ke urang sadayana. Tah kieu nya urang nyobian ditata ku simkuring eta teh naha fitnah, naha memang aya nyatana da sakadar-kadar istilah mah mafia atanapi gangster atanapi triad naon wae kitu nya ngaranna. Intina mah eta teh kelompok anu bersepakat untuk melakukan sesuatu khususna kejahatan, biasana sok kenging istilah mafia gitu tah nya. Kiwari tah anu keur haneut nya poe kiwari nya mafia migas. Aya rupana heuting saha jalma-jalma mah jeung lamun nyaho oge simkuring mah moal mukakeun moal wani. Wah, meureun mun digogoran mah simkuring meureun. Nuduhkeun si A, si B, si C teh tah pelaku atanapi aktivis meureunnya aktivis mafia migas komo atuh wah aloba duit. Keung simkuring mah penuh kara itu teh. Kaduana simkuring osok panggih nya ujug taneuh nya taneuh anu keur dicaricingan ujug-ujug aya sertifikatan. Lahirna ge poe katompernakeun sertifikat nu kamari geus teu diaku cenah kitu tah. Aya AJB, aya kikitir tek bengek eta teh teu diaku. Pengadilan oge akhirna mengarujuk kana sertifikat anu kerek 2 poe eta teh bijilna teh tah. Eta teh teu ngarti apan dina sertifikat teh aya warkahnya. Warkah teh meureunan aya aspek historina nya, aspek fisikna, penguasa fisikna nya, data wates tek bengik aya dina eta teh. Aya keterangan surat keterangan kepala desa tah. Meureunnan samemehna kaluar sertifikat teh kaluar heula warkah meureunnya tah. Lieur simkuring mah da. Geus karedan jelema teh. Tah nu katilu. Ieu mah wah geus ebel ieu mah. Mafia hukum,
Tah nya sarupa SBY harita kasohorna awalna mah mafia pengadilan, tapi saur anjeunna sarupa SBY da lain ukur di pengadilan itu digarawena teh para Markus maklar karsus teh, tapi geus nyamuni ka mana-mana, geus jerep ka mana-mana gitu, geus ngakar di mana-mana, erek di penyidiknya, erek di penuntut, erek di pemutus, kabeh eta geus aya eta jaringan eta cenah gitu tah. Jadi we ku Pak SBY mah disebutna teh mafia hukum. Kawas nu kajadian kamari Zaro Pritchard nya. Eta duitna triliunan di kamar. Duit keur naon loba teh nya da asa abong teuing ukur sekedar keur nyatu mah. Kitu meuni teu jeung adeuh triliunan. Meureun keur nyuap eta teh duit eta teh. Nah, kaboker dina kasus Ronald Tanur. Pan eta mah aya istilahnya, aya ungkapan kebenaran akan menemukan jalannya. Sing yakin lah sim kuring ge, tapi tetep kudu upaya sok sanaos aya carita eta gitu tah. Anu kaopatna anu ku sim kuring geus kapanggih nyaeta memang aya kawasna jaringan mafia narkoba nya, eta sindikat narkoba teh aya eta teh. Kabuktian Jenderal Bintang 2 wae nu kamari kasebut nya, malah geus diponis kiwari mah Teddy Minahasa. Anu ku urang dipandang anu perwira tinggi mah geus pamohalan nya, kalibat kuno hal-hal nu karitu. Tapi kajadian di Indonesia mah heran da. Geus aredan cek sing oge teh kasirieun Indonesia mah. Bargi nya, urang sengsirikeun nya ayeuna mah. Daripada putus asa, mending sengsirikeun nya. Sugan isuk pangeto, lahir jalma-jalma nya, manusia-manusia anu paduli kana hal-hal nu karya anu pada akhirnya tumpes nya. Aminkeun atuh. Aya deui cenah mafia judi online. Geus nu lain-lain we nya. Di Indonesia mah geus rupa-rupa. Can kaboker kawi kiwari oge. Saha kojona sakitu geus dibletuk-bletukeun oge tah. Nya kawasna nya memang di institusi tertentu geus aya, geus bercokol eta teh nu ngaranna mafia online teh. Kamari pan kaboker oge nya. Yen aya oknum-oknum di Kementerian Kominfo. Tah eta mah salah sahiji bukti yen mafia judi online teh geus aya di Indonesia teh tah. Kawas kitu aya deui kamari di Paguneman. Heuh mang, lain mafia eta wungkul, aya mafia proyek oge baruk. Nah kumaha cara gawena? Ari amang cenah eta teh. Leuletik kane urang teh. Lamun urang nyiar usaha rek jadi pihak ketiga di dinas. Eta teh mang henteu sagawaya urang ngasupkeun proposal tetek beungit teh. Erek ngasupkeun 7.000 rangkep. Eta proposal anu perhitunganana teh sangat akurat. Moal di ACC mah lamun eueuh urang jero atanapi anu mawana atanapi anu nitipkeunana tah kitu mah. Komo meureunna lamun di kementerian. Nah geus urang moal kabagean mang. Kitu cenah. Baruk aya mafia proyek. Alah komen atuh wargi nya. Sim kuring nemeh nguping tah aya mafia proyek. Aya deui mafia impor. Wah eta mah geus di zaman 700 tahun yang lalu geus aya mah. Nya impor gula mah, impor sapi mah, impor daging mah. Wah geus tek mengek impor barang tekstil. Kain. Mahabu eta teh. Ngan moal kapanggih eta mah. Da rapih. Pemainna nyalah pejabat-pejabat gitu. Eta ge euceuk cenah nya omat. Para penyelidik ulah manggil simpuri dan geus nemerak nya. Anu paling ngagemperkeun simpuri nya rakyat leutik ye nu paling pisan nu dipikasieun aya mafia pilkada. Tah eta kumaha modus operandina simkuring can apalnya. Ngan eta geus aya ciri-ciri nama nya. Erek mafia pileg, erek mafia milkada. Pilkada maksud teh
nya da Sunda mil kada sote milih kepala daerah gitu tak eta teh memang Mas Edun sim kuring oge nyobaan eta nyatetnya dina TPS da rarobah atuh sorot teh raihan suara teh teu kumaha gawe tah kitunya tah ieu mah memang lamun cek bahasa ieu mah lain temuan dan memang geus ararapal kawasna teh para penyelidik oge para investigator oge nya tah ieu teh geus kapetakeun kawasna mah tapi tungguan meureun hareup sugan ku Sanitiar Burhanuddin urang Majalengka teh ya eta bisa digaru lu kitu tah eta mah ngabahayakeun pisan atuh ngarugikeun anak karah hayat langsung eta mah nya omah tah Pak Presiden ieu mafia pilkada mafia pileg nya eta mah geus kudu buru-buru dihukum mati. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Buah-buahnya Indonesia negeri mafia teh tah sakitu pangitannya hapunten sakali deui ya bulan puasa ieu nya sim kuring lain dek gibah tapi mawakeun obrolan-obrolan di warung kopi bari ngopi bala-bala anu kakuping ku sim kuring teh bahasa-bahasa kakuciwaan teh sapertos kitu. Memang ku sim kuring kerek kasebat aya 8 mafia teh. Da cenah aya nu protes sim kuring lain 8 mang cenah mafia teh loba. Heuh loba macing sebutkeun geus teh deui cenah kitu ajarkeun teh tah para wargi cobi mafia naon nu aya. Meureun surupnya lamun kitu mah nyeri hate kuring. Nyeri hati sim kuring lamun nagri sim kuring anu dipikat cinta dipikade deh ku sim kuring anu kuring rela ngocorkeun getih diri wajah jiwa raga pikeun kajayaan negara ieu nepi ka diberengaran nagri mafia tah kitu ulah mudah kitu nya urang ngadonga ka Gusti sadayana nya mudah-mudahan teu kajadian eta teh sim kuring lah keung pisan lamun geus kitu kajadianana nya kitu hapunten tah sakali deui nya bilih anu ka Badung Harigu kadupak nada kasunul kalbu kacilik ati teh eta hapunten sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.